ahli karomah anu bakal dikasihkeun ka jalma anu saur dina awal sasi Zulhijjah. Nu kahiji nukos dijelaskeun teh al-barokati fi umrihi, kahiji bakal diberi keberkahan dina umurna bakal barokah dikeun jalma anu sok ngalaksanakeun saum dina awal sasi Zulhijjah. Nomor kaduana wa ziyadati fi malihi, bakal ditambahan hartana. Jadi jumlah hartana bakal ditambahan kumaha kawasan. Katilu wal hifdi fi yaihi, dijaga diriksa kulawarganya berarti sahabu saroge putra putu itu eta kaborokeun sahampura kulawarga. Wa takfiri sayyiatihi, nomor kaopat nama dikifaratan kaawonanana. Nah, kifaratan teh dihapus, yang dikifaratan teh dihapus, dipupus kaawonanana. Urang mah jelema biasa pasti nyeuna kasalahan yang kawonan letik badan obat saletikna maka geus pasti. Dan jika baike ulama lain nabi lain rasul anu dijaga diriksa ku Gusti Allah dina pagawean dosa, tapi urang mah jelema biasa. Sedangkan ari karan-karan jelema biasa mahal atau ibadisyan manusia biasa mah tempatna dosa jeung kasalahan. Berarti urang teh walepas tina kasalahan alun-alun diajar anak itu diajar. Tah jalma nu sok ngalaksanakeun saum dina awal sasi Zulhijjah dina 10 lawan dina sasi Zulhijjah, termasuk jalma bakal dikaratan dihapus kalepatan. Nomor kalimah nama wa tadai fi hasanatihi, bakal didobel-dobel tikal kasaya di setiap melaksanakan karena kasaya walau bakal dilipat-lipat nilai kehadiran. Sakumaha pada uningan bahwa maja bil hasanati palaku asyru ansariha, sahawai jalma yang kehadiran walau bakal dibalas 10 kehadiran. Sakali yang kehadiran dibalas makwalo sebanyak 10. Kalau kedua yang misalkan 2 kali yang kehadiran berarti sebanyak 20 dan selanjutnya. Komo lalu eta kehadiran cepet dicontoh kunci ya bu, urang ada malah kasaya, tuluy eta kasaya jadi turutan ku batur hayang seperti kita melaksanakan seperti kehadiran kurang dilaksanakan, maka urang merek contoh lagi bakal menang kehadiran.
Jadi kehadiran ladang sorangan plus kehadiran ladang saha ladang batur anu kurang diberi contoh. Jadi punya yang kasaya mau dicontoh batur kurang bakal menang nilai. Dan itu deh berbeda seperti orang merek contoh anpawon. Ketika orang merek contoh anpawon, orang dia bakal kabagian awana ketika batur ngalaksanakeun anu. Makanya kalau orang kali itu toko patahan salah. Sebab ketika orang kali kurai pepatahan salah, dia udah sedikit di mana-mana aja. Ayah setengah baturan halus pek cokot. Nah, pek jadi urutan dilaksanakan kemudian setiap udah pakai kapal dapat senang ada kurang jadi piwara kurang bakal kebagian dosa. Kadang kepatahan batur jangan kaboi. Tajal manusia melaksanakan saumin awal sasi Dzulhijjah TKP hiji sampai KKP salapan, maka kehadiranana kasayanana nu dilaksanakeun ku dirina bakal ditingkatkeun ke pahala. Nomor kagenep nama wa tasfili li sakaroti mautihi. Nomor kagenep nama bakal dihampangkeun, dientengkeun, diringankeun nalika keur sakaratul maut. Jadi ketika tersakarat babari maut nate, sok urang ning babari maut mending hese maut. Ulah mending heurang maut mending paneri maut. Ari masalah teu heula jeung paneri mah rata-rata hayang paneri. Ngalamun antara babari jeung hese rata-rata hayang naon? Ari kana awal jeung ayeuna manungtut nokot pahirna. Ari kana babari jeung hese mah nokotan naon? Babari. Da urang hoyong ketika geus sakaratul maut tetong lila-lila deui. Hoyong mah Bu, mun pisan awan karasa rieu, masyarakat dada beunang rek maut, we. Beres ibunya salamet. Pelantikan sejam 2 jam pokoknya pokoknya secawa itu punya pokoknya panon ningali walaupun tapi paniti kosong kali ya kabayang di bulan itu. Makanya gini kurangnya ketika dia pinter kan dia juga baca doa supaya hafal sakarat Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Gusti hafalkeun abdi ketika bersakarat. Hafalnya tetap berat-berat deui. Tok hesek ruh kan keluar dina jasad. Sabab ketika ke sakaratul maut bakal beda-beda. Dalam iman bari soleh ketika ke sakaratul maut dicabut ruhna teh seperti nyabut rambut tanpa aya dina adonan kue. Urang ada warna kue, pek aya rambutan, pek urang dicabut. Mabol atau kembali terasa. Tapi ketika nyabut jalma-jalma berdosa atau tapi jalma-jalma kafir, tapi kabur itu tidak pula disebutkan dijeugeullah ku malaikat teh harus dadana tombongna dijeugeul sina keluar sabab bakat ku hese keluar. Pada pula ketika tinggal ukul malaikat, dalam sasaran bisa tinggali mau bakal tinggali umat malaikat berhubungan jalma-jalma berdosa atau kafir supaya keluar ruhna. Sabab geus kabayang kuruhna geus tinggal di kuruhna ka mana tempat pambalikanna. Sabab ketika urang keur sakaratul maut ketika geus nepi kana gegerok ya tah ketika ruh geus nepi ka dieu tah
kita gegerok lak-lakan dan dirinya teh langsung dicabut ketika dia bakal ditahan lah di dia ngalamun geus ketika dia ketika ditahan ku malaikat urang pintu tobat geus ditutup ku Allah geus semua maca istighfar ge geus semua mata bae manfaat pihak geus ruh geus ketika dia tah nalika ketika dia malaikat bakal ngabeberkeun janjian nasana malaikat Jibril ngabeberkeun janjianna ka mana tempat pambalikan ka jalma ya ka mana tempat balikan nahan ka belah ka tubuh nahan ka belah kenca nahan ka surga nahan ka neraka geus ditinggalikeun maka ketika geus tinggalikeun itu ruh anu ninggalina surga mah geus naon geus moal pikiran ente tapi ketika ruh ningali anu di neraka pasti bakal sia keluar sababna geus banyak ka mana tempat balik kan keluarga itu sok dibacakan di surat itu surat wakilnya ada waktu hinaili tamulur itu jadi aja palaula ida balawatil hulkum waktu hinaili tamulur waktu jeung ari anjeun hinaili dina waktu ruh nepi kana terok tamulur bakal ngarali anjeun kabeh. Nah, itu yang pulang ke bakal dikali kamar tempat pembalikan kita. Bohong jadi butnya sokan itu bersakal tuh mau itu bersakal. Data madauhan rumah kawan asa si awal. Tah, kalau kurang kayak enteng ke sakal tuh mau maka paksakeun. Sakadar diulang bakal mainan sasi Julhijjah cek ulang bulan Rayagu dengan sabari tanda itu tekarawasnya kamarin asal ulang sawal tapi tawajul qodan karena kan dua qodan bukan dua tinggal 2 minggu nanti ulang bakal mainan sasi Julhijjah begitu panakalan kaping hiji ketika kaping salapan intinya udah dianjur ke sahur senang ketika kaping hiji anu paling tutup tangan salapan berarti di tanah Arafah ya tanah salapan sadar sabu wadiyai liulumati qabrihi nomor salah jeung nama nomor ke-7 bakal dicaangkeun tina popoe alam kuburna. Jadi jalan sok melaksanakeun saum dina awal sasi Julhijjah bakal caang punya alam kuburna. Popoe alam kuburna bakal dihilangkeun. Sakumaha urang pada uningannya punya bahwa di alam kubur jauh aya caang aya popoe. Tergantung kumaha amalia waktu aja di alam hujan ya. Kabayang menyebut ulang poek kalau baru di alam kubur jadi kurang berhujan jadi praktisnya naon padahal saloget aja barudak ala luhur urang sorangan di bumi hujan pada dolan kelap anjing bau jabat tetangga air naon air maut bayi pakai kata berat teh gini kurang ningali kan jadi ngerek puluh ya saya tahu saya dipuluh dikurumun kunaon kusimul kahana kakak hareudan ada buat ketika subuh teh beli asal sababna kurang barisi eta teh cacat di alam dunya nya nu bisa kene urang ngagorowok mun teh aya masuk bisa kan urang minta tuluy ka Bandung ketika urang soal tapi ketika urang aya di alam kubur urang rek minta tuluy ka saha da buang aya mereka bisi gogorowok ka setengah naon balantaran itu oke
Mual aya ngadengkeun, mual aya kupingkeun kana suara urang. Kan ibu aya kupingkeun kana suara urang ketika gogoro padiara kubur saha sato. Hayang mulai jeung musik bakal ngadengkeun suara urang teh. Udah enggak bisa berubah. Kajaba para nabi jeung para rasul. Kabul kan pernah nabi teh ngalangkung ka hiji makam. Anu eta makam teh Islami. Nya. Geus kitu nabi ujuk-ujuk motongkeun aya papah korban masih kene segera kene. Sebelah itu dicampkeun di dinya. Hajar sahabat ya Rasul, naon margina anjeun make jeung nyimpen papah korban basa di eta kuburan. Kumaceuk kanjeng Rasul jalma anu lain di jero pakuburan teh teu disiksa ku Maha Kawasa. Maka satuntung ieu palpah koloma baseuh kene, maka ieu palpah koloma bakal pamacakeun istighfar pikeun jalma nu keur aya di jero kubur sahingga diringankeun siksana ku Maha Kawasa. Makana bu tidak ada keterangan misalnya kesimpulan disunahkeun dianjurkeun ketika tos beres kubur teh tah si kuburan teh kuburan cecepan pelakan anu masih kenal bu baseuh nya cecepan pelakan masih kenal baseuh itu sok nyana naon teh hajuan kan baseuh sok cecepkeun ka dinya satungtung eta hajuan baseuh kene can kaburu bari. Maka saat itu eta hajuan bakal papacakeun istighfar pikeun madi di jero pakuburan. Lah? Koma lah menjadi atuh. Koma lah menjadi setuluy. Mata kayak dia urang di kuburan sok dipelakana oke. Ayah hajuan, ayah lah pokoknya gitu aja. Ayah sarwoja gini punya. Eta teh nyana keterangan tina eta. Ya, bahwa selama eta baseuh kene, selama itu bakal pamacakeun istighfar pikeun madi. Jadi ulasina itu ulasina dukur. Bahkan sabunya aya pepelakan teh saya kalau dicamputan. Sabab eta sarua jeung biceun nanti bu biceun sebagian tina hak eta wajib. Sabab kemarin kabaseuh kan eta pepelakan selama itu bakal pamacakeun istighfar pikeun madi can lain di dewa pakuburan. Lah? Ya kamu jemput ke sarua ada basuh ya. Adi jemput tali gentos ka mata jemput rumah takwi naon. Rumah takwi balaya jemput naon ka naon. Jemput naon teh kulis saya teh. Jemput eta lah jemput Jepang jemput Eropa jemput dari belakang naon bu. Maka bu dari kuburan mah ya kuwi sedang dijelaskeun. Kuburan mah teu disunatkeun urang di tembok. Biar dia begitu jelas kuburan mah teu disunatkeun disunat-sunat akad urang di tembok. Bahkan bisa jadi haram hukumna tembok kuburan lamun dikuburna di makam umum lumatak kaganggu kanu sijen. Kan wali makam umum tanah urang sanes tanah sarera. Mun kurang di tembok ketika meyakeun bagian jam baturnya otomatis kaganggu hak batur. Tapi mata diurang kuburan tarareh naon teh nih? Tarareh bingung teh ada sebenarnya mampu mengentep pada napi lamun ngaturna beres di sarawasna kadabana ngadamal kuburan da mata cepat-cepat tepin. Ngajajar ngetek gitu punya. Iwalain kok diblok tembok kubur ka hiji jadi sabaraha hiji. Jadi dua padangan 20 sekian
sampai laku pondok gua katereun gitu ngambil batu tak tahu. Jadi upama di tempat sanes mah tempat umum bisa jadi haram, tapi mau di tempat utangnya jadi makruh. Jadi sahabat itu tidak kita biar tutorial ini dijelaskan termasuk di detail ngau korekeun kana harta anu bagieun kana harta mudah ieu atokeun maji pedah kumbari kumaha di alus-alus dan kaos istana ge kuburan da pamatana moal mata ato menik eta ujang agelis-gelis kuburan teh kuburan soda waktu kalau walaupun soda pun jadi ya kita melakukan manfaat tapi dunia pun jadi meningkat itu wes jenazah asli paling kayak kurang tuh pakai nota tuh ada pakai padu kata yang padu tetangga pakai isi soksiun pahili jadi kurang soksiun pahili gitu maka malam itu kata sisi nama tinggal kubantau atau punau itu jadi asal ulah ayo mereka hanukun kubantau kedua cukup bu kan hanya waktu sabar dia tadi sabar senti betul paling kayak itu setengah meter mau ayat tawas setengah meter udah punya nah berarti sakit itu ada saya kira muamalah nyanak karena hak manusia apa itu tidak takut gitu yang pernah malah beda takut makan ke rumah teh si kucugan kantong curug ke siga naon siga gunung gelis gitu nah takut sama jadi takut sakit terus datang tapi tidak ada datang kantong namun kok ada sakira-kira awak datang saya kira ada begitu kurang talinya tos gelas supaya kayak di rumah mereka kan lumayan kata mutilas agalinya biasanya kode ya jadi muamalatnya itu nerehkeun CF karena lahan udah sok kudu urang rata-rata aya geus hampir saleh kurang ya sok dikelola pisan keur mau ngaleut Bugis hiji teh sok naon? Sok malam. Kalau urutan. Di Jawa satu hari itu. Si urutan. Ayeuna tuh kurang sempat tuh saya tuh bingung bagi semua kebagian dari yang mana. Di saya melawan apa? Lahan auto. Terus kudu ngemitkeun kudu ka mana urang pindah. Kudu ka mana lahan di mana urang kudu nyiapkeun rumah masa depan urang. Tapi berarti dia punya ari janaon, ari jam kuburan mah. Ada berapa ya dialungkeun. Sakit kalau hidup memang kalau hidup kan kayak dosana lah hidup ketika urang kuburkeun bingung kudu ka mana kuburkeun. Lahan ke saya punya kami dia punya wihari jalan sok melaksanakan saudin awal sasi Dzulhijjah bakal dicakeun alam kuburan bakal dicakeun alam kuburan setelah sabu wataskili limizan nomor salajeng nama nomor kadalapan jalma nu sok ngalaksanakeun saum dina kaping 10 atawa dina awal sasi Dzulhijjah teh bakal taskil digunakeun limizan ini timbangan kasayanana bakal kumaha digunakeun kan bukan urang teh bakal ditimbang aku lain limbang awak, aku limbang naon?
timbang amal hari ini zaman timbang lain timbang awal bukti badan bukti naon 2000 bukti bodah dan ditimbang awal hari ke di akhirat pun ditimbang lain awal tapi naon amal kan ini aslinya itu ayat yang makanya dikupas cara iman hari yang goreng kumaha nih Pak tapi kan di Al-Quran menjelaskan di surat Al-Qari'ah itu begini Fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Saya tanya begini Fa'amma man saqulat mawazinu maka anapun ari jalma anu berat timbangan amal hadena bahwa fi isyatir rodiyah maka ari jalma teh aya dina kahirupan di ridhoan Allah ridho ya bakal ridho tapi wa man khofat mawazinu jalma enteng nu hampang amal hadena pau muawiyah eta jalma bakal dialkeun kana neraka hawiyah wa ma adraka ma hiya neraka hawiyah teh narun hawiyah sini muka tidak bisa panas setelah ibu kayaknya berarti amal berarti bakal ditimbang masing-masing sigana mulai urang ke tengah-tengah boleh urang awak di tengah-tengah amal hadi digajeun amal goreng poin dia yang kayak ditimbang kana berat dibuka teh urang teh buka di pakuburan digiringkeun ka mana kamah syar tapi mau kieu terus kitu ke bakal dihisab dipariksa dihitung amal urang terus dihitung amal urang ini bakal ditimbang ya bakal ditimbang terus ditimbang tuluy urang bakal bakal ngaliwat kana siratal mustaqim terus itu bakalan kasurga tapi 3 burus karena di amalnya bakal ditimbang jangan sok saukin awal sasi Dzulhijjah bakal diberatkeun kan timbangan amal saya nomor kasalapan wanda jati min darokatihi gitu nomor kasalapan nama bakal disalapankeun hidupnya bakal disalamatkeun tina neraka bakal disalamatkeun tina neraka terakhir nama wasumuni ala darajatihi bakal ditinggikeun derajat kayak di akhir